Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Barudak dia orang nanya naon ada fungsi tombol enter teh naon? tiga nama yang mempercepat jalannya program. Hah? Mempercepat gimana maksudnya? Nah, kerjanya supaya cepet. Berarti lamun gawe yang gancang teh kudu pakai tombol enter atuh. Ya begitu oke atuh ah. Nya terus kumaha atuh maksudna? Oh supaya kerjanya cepet dalam mulai lama lain enter. Ya terus naon atuh ari lain enter mah? Ya entar lah. Ah bisa wae ah ngabodor nama. Urang oge brek nanya atuh bae teu. Emang rek nanya naon atuh maneh? Urang kan geus asup internet. Tapi orang teh neangan Facebook, tapi nanya teh bisa wae. Ari dihareupeun kata Facebook nah diketik heula www heula teu. Henteu, emangna perlu kitu? Ya atuh perlu sok aneh-aneh wae ah. Emang artina www teh naon kitu? Kasih tahu nggak ya? Ya pokoknya mah gitu we, lamun teu salah mah. www teh artina waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, berarti kudu salam heula nya. Hah? Ah, dasar goblok.